Obrolan rakyat pasisian Orasi, Obrolan rakyat pasisian orasi, Obrolan rakyat pasisian orasi, orasi. Di saung panjang ini Ayo, pagawean teh ngempencetan HP. Ayo atuh dipencetan. Ya atuh aya waktuna dipencet mah. Mane lamun angsurana badag cicilana leutik. Nanti mana mereneangan uang mukana. Naon atuh cenah eta teh kan? Lamun uang mukana leutik cicilana badag. Nyarian naon? Lain mah mani lain teu sujud syukurnya. Da geuningan naon kitu kadang-kadang hareupeun jelema mah urang teu kudu boga pamor. Naik motor butut atau mobil butut. Sakapeung mah sok asa teu dihargaan. Beda deui jeung anu make mobil mewah, motor mewah. Beda penghargaanna teh. Atuh tarimakeun we atuh kana takdir. Sujud syukur sakieu geus uyuhan. Nyata lain teh sujud syukur kitu hayang we nyobaan kitu. Ye. Lamun salaki punjak anjuk 1 juta. Satuju. Lamun salaki rek nyicil motor 1 juta. Satuju. Teh salah ngadangu kitu ya teh. Lamun salaki rek nyicil mobil 1 juta. Satuju. Aduh. Saulah salaki abi we. Asup. Jadi teh ya atuh ah. Nyata atuh mamani lah. Beda mamani mangges. Bojo akang mah luar biasa pisan atuh teh mah. Naon cing beda? Mungkin yang luar biasa ti batur. Naon? Lamun ningali Ronaldo bisa ngasupkeun bola kana gawang. Ai mama mah bisa ngasupkeun bola kana liang jarum. Aduh hade kitu. Leuwih-leuwih ti Ronaldo. Hebat lah pokoknya. Lain mamani nya kadang-kadang hayang siga batur gitu kahirupan teh maju. Tapi mun emot-emot baru bakeneh nya batur nu siga urang ayeuna, hayang siga urang ayeuna gitu. Untung we geuning boga pamajikan teh nu sabar. Da geuning paingan cek ustad kitu nya. Rezeki teh lain duit wae. Cenah cek pangamilu pangajian kamari we. Rezeki teh parupa-rupa. Urang teh teu boga duit loba atuh pamajikan bager, soleh, budak balalager, sarehat, rumah tangga ayem, tentrem. Salaki dibere naon kitu, hampang ngalengkah ka masjid eta geus rezeki kitu nya. Eta tuh sok kadang-kadang sok poe kana syukur eta. Semangat udah ngaput teh. Atuh da naon deui geuningan. Kieu we samah teuing kesel. Urang nyanyi udah kakawihan ya mah nih. Kalau teh enak ieu lamun bari ngawih. Apal kene nyanyi cing buku naon apal. Naon atuh nya? Anu gampang. Sinom ala apal kene gini sinom. Assalamualaikum. Salam. Net. Kita batur ke
Aduh hiburan. Nah, itu mah dapur. Aduh. Dan atuh ngawagel sakedap mah. Sanes abdi teh tadi teh tos di sawah. Kalaresan menang gedang asa. Daripada siap kulalai. Itu tah hoyong karaosan ku Mang Dedi. Nah emang lalai bekian itu kena gedang. Iya tuh kan tenan we kana komo kana gedang asa. Ai mana dia resep benar. Kan tenaga tuh resep. Sami ning saring lalai barat. Ayo mau Itu ayo karaosan ya. Ngap lalai ke abdi itu pokoknya si lalai bro. Biasa jantan. Atuh nuhun we atuh. Nya atuh ya, hoyong karaosan coba nya. Nuhun. Rido teh. Ri kan tenan we atuh. Mau emang tambahan deui suka. Oh insyaallah aya ke benteng buruk. Nuhun Mang Dapur. Sekalian yang jamu. Insyaallah. Oh tadi tas pipeti chef. Sanes kirang sono ye, punten ye. Mana deui teh? Bade tadarus. Oh, Bade taraweh pan dua kali abdi taraweh. Mantap Mang Dapur, Mang Dapur. Nuhun we sami-sami pengah carana. Ya. Assalamualaikum. Salam. Aya dijinya tuh. Teu disangka-sangka geuning. Ari eta tuh disarwakeun yang lalai. Baiklah, cing mani nyanyi deh ya. Terus kan tadi can nepi harta ada hari pada nangsi sabab dua hati bisa meredi harta pun kita deui bisa ngabul melihat sud dengan sakayang tapi harta gampang lengit hati manfaat dunia akhirat eta cekrum papa pupuh sinom harta mah gampang beak tapi harti mah geuningannya manfaat dunia jeung di akhirat geuningan Teu berat mamawa. gitu pisan lah tah kitu geuningannya mamani aya mah urang teh pang-pang mah kudu lebar sujud syukur lah gitu. Alhamdulillah dipasihan kene nikmat sehat, nikmat urang bisa kene naon kitu ngalaksanakeun ibadah gitu lah. Kunaon? Katojos. Tos wengi teuing. Tos wengi teh cing atuh ka di aya dulu masuk ah. Gusti Allah. Katojos we kan. Kita mah geus buru-buru naon kitu. Kudu buru-buru ieu mah. Udah naon teh musibah mah aya wae. Pokoknya mah urang mah mudah-mudahan sing sukses, sing sehat. Nya teu pokoknya mah hirup sukses teh hirup anu bisa balik ka husnul khotimah. Gitu ku cara husnul khotimah mah gitu ah. Ibra